Ilahi la tulil firdausi a'la wala tahajud aprekat dek salat anu bener dek berenang aing gapleh geus ieu mah dihagolah setiap ngaji seperti itu. Penting pertama datang ke imah geuleuh bujur pamajikan poho malu pamajikan orang Arab ieu orang Arab kan go masyaallah beh dulu jadi na TV teh ya juburna ge pan sebenarnya jubur bener masyaallah kumaha bujur pamajikan eta kihandolah poho kana salat poho kana dosa gapleh poho kana dosa kesalahan sakabeh nah geus jadi penting ngaji deui Kangjeng Rasul nerangkeun kitu deui surga jeung neraka ganjaran jeung siksa ceurik deui eta kihandullah berulang-ulang sampai 3 kali kihandullah seperti itu hiji wanci ngaopat putingan ngahuleng eta kihandullah ya coba urang napakur kiwari napakur ngahuleng kihandullah ngahuleng kihandullah ngahuleng mikiran kana awakna kamari mah aing leweh kamari mah aing ngeletak kana dosa kamari mah aing inget sajarek bener ieu hirup rek bener ibadah rek ngabdi ka Allah nuturkeun Kangjeng Rasul nuturkeun para guru para kiai kok aing datang ka imah neuleuh anak pamajikan poho kana salah poho aing kana dosa neuleuh jubur pamajikan aing sampai poho barang geus kitu kihandullah ngancok ka hareupeun imah ngagajel ka hareupeun imah bari ngagorowok ya handullah anta munafik cek urang na kumaha handullah dia munafik ya handullah mun kitu mah berangkeun ngarekan awak sorangan Abu Bakar nepun ya handullah naon sia ngomong sorangan dong edan dia mah ana munafik kumaha ieu anjeun aya munafik Abu Bakar anta mukmin anjeun mah mukmin ana syahidu kula anu nyaksian jeung kula sebagai saksina ari kitu sakumaha kamunafikan anjeun adalah dengekeun Abu Bakar dengekeun yo urang kampung sawah mun kula ka urang kampung sawah ieu mah keur nyacakeun Abdullah jeung Abu Bakar kamunafikan kula teh ieu keur waktu ngobrol jeung Kangjeng Rasul tilu pengajian jeung Kangjeng Rasul eta Kangjeng Rasul ngomongkeun surga kula teh kabita hayang jasa asup ka surga ngadenge patamanan surga anu sakitu indah nah kanikmatan surga anu sakitu gede nah hayang amat ieu asup ka surga ieu awak teh sanajan teu ukuran ieu awak jeung kasasalahan ketika Kangjeng Rasul ngomongkeun kana masalah siksa neraka ya Allahu Rabbuna sakitu kabeungetan ieu awak lamun hayang sampai ka surga makana aya sairan teh anu sok dibacakeun tiap Jumatan anu deung-deungeun loba teu beuki Ilahi la tulil firdausi
fa